Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa tepang deui para mitra Mang Jaya sabaraha kanca di Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun acara matu dongeng enteng pangberahmana. Atuh para mitra sadaya dongeng sakumaha biasa para mitra didugikeun sadinten 2 kalinya para mitra 2 kali upload. Mangga atuh ayeuna Mang Jaya bade ngabantun carios enggal judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Rada benten ya dongeng para mitra, ieu rada benten dongengnya para mitra. Namun mangga nyangakeun ieu wae patula patali sareng Rawa Onom daerah Ciamis Banjar upinnya para mitra dirancan juga ke Banjar kan itu. Oh nya. Aduh dugi ka ditu Rupina dugi ka mana daerah aliran ieu naon teh Solokan para mitra susukan mana Citanduy gimana tapi wilayah Rawa Onom yang itu para mitra dugi ka Pangandaran ka mana ieu mangga kami urang Ciamis sadaya Mang Jaya ngaturkeun wilujeng dangukeun Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian kahiji. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya sapara kanca di studio. Mang Jaya sapara kanca atuh bade ngahanca carios nyambung namung kumadaramang sadayana para wargi nuhun upami daramang manya. Mugi-mugi para mitra sadaya aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh Mang Jaya dina waktos ieu bade ngahanca hiji riwayat. Hiji lalakon para wargi, hiji dongeng karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Hari Rawa Onom pernahna di wewengkon Kacamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Tepikeun ka zamanna kiwari oge Rawa Onomah dianggap sangat. Ari sababna di eta tempat loba kajadian aneh nu teu asup di akal. Contona bae di tengah beuting keur jemplang-jempli di tengah rawa kadenge nangeng nongna sora gamelan jiga aya nu keur haja. Padahal eces di tengah rawa lembut katut sarupaning keanehan sejen. Para mitra dongeng ieu nu bade didugikeun ku Mang Jaya sapara kanca ti studio nyata Gelebugna Angin Rawa Onom. Kumaha geletuk batuna kecebur caina mangga urang hanca bae. Para mitra sadaya tah bilih nyang kolong ting kana waktos mangga urang kawitan bae. Hiji riwayat atanapi dongeng anu memang para mitra nu bade didongengkeun teh nyaeta hiji tempat di Kawadanaan Rancah Ciamis. Kocapkeun harita Ambara hayat di Kawadanaan Rancah Ciamis. Ngarasa bungah amarwata suta bungah kagiri-giri. Bungah lain dumeh cenah para wargi ngadadak manggihan emas golondongan. Bungah lain dumeh menang atawa manggih inten permata atawa berlian. Tapi alatan dina tahun 1807 harita nyaeta sahiji menak nonoman atawa menak para mitra sadaya urang Rancah anu katelah Bendara Wadana Raden Bratanagara urang Rancah pituin
kiwari mulih deui ka Rancah sabada lami tugas di wewengkon Krangkeng Indramayu. Kumaha teu rek bunga atuh para mitra, ari sabab ieu pangagung teh lain ti pinter jeung jujur oge toweksa ngurus ambar hayat. Anu matak para mitra sarerea gede harepan ku ngalihna deui Raden Bratanagara janten Bendara Wadana Rancah, urang Rancah bakal namahan senang. Lain teu senang ayeuna oge para mitra, ingon-ingon atuh cenah sakitu lobana. Kayaning hayam jago kongkorongok unggal isuk cenah para wargi sadaya. Nyaeta ngahias lembura di Rancah teh. Ingon-ingon sejena pon kitu deui loba cenah di Rancah teh. Malah mah lian ti eta ge para wargi sadaya. Atuh cenah manuk-manuk di sarada patembalan jeung pada baturna. Nandakeun di eta patempatan teh patempatan anu matak pika betaheun. Komo deui ayeuna para wargi sadaya ku sumpingna Bendara Wadana Rancah nyaeta Raden Bratanagara. Para mitra kaum dangu kocapkeun di hiji patempatan. Malah mah para wargi sadaya harita teh kadenge sorak kuda di saang hamjungga nu hihiem. Nanakeun cenah para wargi sadaya yen aya kuda anu keur datang ka eta patempatan, kabeh ambar hayat didinya nu keur araya di pasar ngarasa punah amarwata suta lantaran anu datang teh geuning cenah Bendara Wadana teh para wargi datang dina waktu harita. Puguh we para wargi harita ujer langsung ngagorowok, "Oi! Juragan Bendara Wadana parantos mulih, oi! Juragan Bendara Wadana parantos mulih!" Cek si ujer urang Rancah gogorowokan di pasar jiga tukang dagang bae. Ari jang dayat para mitra ngarasa heran oge lantaran ngadenge beja majarkeun cenah Juragan Bendara Wadana parantos mulih. Atuh harita ge jiga nutumanya, baruk Juragan Bendara Wadana parantos mulih euy. Juragan Bendara Wadana nu bareto ku Tuan Gubernur ti Batawi dialihkeun tugas ka Krangkeng Indramayu teh lain. Cek jang dayat budak ngora harita teh ngarasa heran tumanya ka ujer nu keur aya di dinya. Bener pisan euy. Juragan Bratanagara teh euy. Wah, atuh eta mah euy ku sumpingna deui ayeuna Juragan Bendara Wadana urang teh ngarasa bunga amarwata suta euy. Kulantaran santeuna urang pasti menang kabungahan sejen. Cek si ujer para mitra sadaya ngajelaskeun ka jang dayat jeung kanu araya diding. Harita oge kabeneran didinya teh aya akidarum para wargi bari jeung taweh woh ngomong. Tuluy nyarita, "Kumaha dengengean teh Juragan Bendara Wadana parantos sumping euy?" "Nya Ki, Juragan Bendara Wadana parantos sumping tuh, parantos mulu deui ka lemur urang ya. Aduh, bunga we atuh urang teh." Cek ujer deui. Lain Juragan Bendara Wadana anu bareto zaman anjeunna mangkuk di Rancah, anu sok ieu ngabagi-bagi kejo teh anu kejo ngeunah teh lain. Cek bimarkona para mitra randa urang dinya anu keur ngilu dagang di pasar harita ge. Manehna ngadagangkeun hasil tatanen kayaning waluh jeung sabangsana. Atuh harita teh akidarum teh para mitra sadaya manehna ge tuluy nyarita deui. "Mari sia markona. Dengekeun sia deuleu. Nu disebut pangagung alus teh lain dumesok burabere kejo. Lain dumesok burabere kanu kajiganu kabara main deuleu.
Tapi pangagung anu alus mah nu sanggup ningkatkeun ajen hirupna rahayat. Kitu deuleu. Atuh tadi teh urang atanapi ambar rahayat, urang rancang ngerasa Sukabumah kusumpingna Raden Bratanagara. Bendara wadana harita teh Akidarum para wargi nepikeun ka urang anu aya di dinya, ka masyarakat nu aya di dinya pang nama kanu keur daragang dasarua Akidarum ge harita teh dagang hasil tatanen. Nyaeta keur aya di pasar Rancah teh para wargi. Ujer ngadenge omongan Akidarum harita ge tuluy nyarita. Ki, ieu ki. Tahun kamari uing disumbang parehuma satengah gantang basa Citanui leble banca atea. Tah lain eta pangagung teh alus lain. Omong si Ujer para mitra netelakeun. Yen pangagung alus teh tetep pangagung nu sok bura bere cenah. Oh. Ari ku kitu teh mah euy alus pangagung teh euy. Nu kitu oge. Ngan leuwih alus deui euy pangagung mah kudu rasjing dina mantuan rahayat anu katalang syara. Yeuh nu pang alusna mah lain dibere kejona deuleu. Nu leuwih alus mah Citanuyna disinglar ulah sina caah kitu tah. Lainna saban caah saban disumang kejo. Saban caah saban disumang kejo. Yeuh aing mah lain hayang tuluy-tuluyan disumang, tapi hayang hirup lugina. Aing mah hayang hirup lugina deuleu. Ku ayana pangupa jiwa we, kitu nu matak oge. Ceuk Akidarum. Bari menerkeun ketuna. Geus kitu mah gegetret jiga aya nu ateu dina pundukna. Uing mah kajeun teu boga gawe ge asal saban waktu pangagung babagi kejo pulen we ka uing ki. Geus cukup pikeun uing mah meureun. Teu kudu gagawe. Tinggal sila ipis we, unggal waktu dikirim kejo. Unggal waktu dikirim kejo. Cukup uing mah sapoe 3 kali ge. Moal loba-loba uing pamarentah teh. Omong Jang Dayat. Tah nya Jang Dayat sarua jeung Bibi. Bibi ge kitu kahayang teh deuleu. Nya, pokona mah keur mah Bibi teh keur ranaan ieu teh. Meureun teh kudu kokok tetengan teuing neangan heueuh pangupa jiwa. Jeung deui teu kudu neangan pisalakieun. Saban waktu dibere ku pangagung mah keur nyatu mah deuleu. Heuh, ieu meureun senang hirup teh. Heueuh kitu, tinggal ngahoding we meureun. Cik Nyi Markona para mitra. Rana teh harita teh sakeur nyaeta keur memejeuna para wargi. Aya umuran meureun kurang leuwih kana 40 taunna. Ngadenge eta obrolan para wargi Akidarum tuluy nyarita deui. Ganenge sia Markona. Juragan bendara mah sanes jalmi pupujieun teu jiga batur deuleu. Sangkan ku rahayat kapake, batur mah saban rahayat katalang syara, saban ngabur-ngabur pakaya, nu pajah teh nyumbang cenah kitu. Tapi ari dina kasejahteraanana anger diantep. Da sina ngagumantungkeun kana sumbangan ti manehna. Sangkan manehna dipunyung-punyung. Kitu tah aing mah teu hayang kitu teh deuleu. Nu dipikahayang ku aing mah pamingtin pe mere jalan hirup deuleu. Lain mere laukna, tapi kudu mere teh useupna, kitu deuleu. Cek Akidarum bari jegroh-jegroh batuk para mitra sababaraha kali. Nah kumaha ari juragan bendara wadana kitu Aki? Heueuh maksud Aki teh kumaha? Cek Nyi Markona. Harita teh ngalieuk deui ka Akidarum para wargi sadaya. Ari sia. Aduh. Aki teh keur mah geus kolot euy. Heueuh. Nya kitu teh we, hampura we lamun Aki teh babatukan ieu teh. Ieu teh batuknya aduh. Kieu deuleu nu penting mah nya. Ari juragan bendara wadana mah leuwih mentingkeun ngihtiaran sangkan rakyat
baroga pancen nu puguh dina makayakeun dirina. Lain dumeh ladang di Sumang Pangagung lain. Sabab kapan dina nas nama deuleu. Pancen Pangagung teh nyaeta ngamere sangkan rakyat sejahtera deuleu. Ningkatkeun panghasilanna rakyat. Ningkatkeun kasajahteraan rakyat. Yoh lain ngan saukur mere sumangan. Nu sapatna sifatna ngan keur saheulaanan. Mangos aing mah montong ngajaknya capek wae deuleu. Aing rek ka penopo aing teh deuleu. Ceuk Aki Darum bari gesat-gesut rek ningalkeun eta patempatan. Langsung Aki Darum beberes malah para mitra Hui Boled oge anu harita teh langsung diasup-asupkeun deui kana tanggunganana. Geus kitu Aki Darum menyokot rancatan rek langsung cenah nanggung Hui Boled anu teu sabaraha teh. Ujer harita tumanya ka Aki Darum, "Hor, nadeu ka mana Aki teh?" "Rek ka pendopo aing teh deuleu." Ceuk Aki Darum mengajawab. "Rekna nahaon Aki Darum ka pendopo sagala barina oge?" Pan aing teh baheula mah sia deuleu. Ulun kumaha mula sia. Ka anjeunna teh nu madak aing rek daftar jadi pagawe deui. Ari sia. Aing teh tukang nyadiakeun pakakas keur moro, keur bubujeng. Da anjeunna mah kapungkur teh resep bubujeng deuleu. Ceuk Aki Darum teu waka tulus ingkana kudu ngajawab heula pananya nyaeta ti ujer teh. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Harita para wargi sadaya atuh. Aki Darum teh para wargi sadaya manehanana ngajawab heula kana pananya ujer. Tuluy ujer nyarita deui. Atuh ayeuna mah nya ku jalma ayeuna we kieu nya jalma. Oh. Neneangan pagawe geus taweh woh jiga kitu. Moal ge kapake atuh. Mun deuk ge uing nu digawe mah tuh kieu lah. Ih, yo. Neangan pagawe nu jag-jag belejag jiga uing ki. Lain jiga Aki taweh woh jaba geus bongkok kitu. Ceuk ujer jiga nu ngalelece. Gagabah sia ngomong teh. Nya capek teh gagabah deuleu. Yo, jang kapentingan ngawangun mah deuleu. Keahlian nu diperlukeun teh. Lain padu gede tanaga wungkul. Tapi ieu tah. Ceuk Aki Darum para mitra sewot. Asa dilelece bari nyebutkeun ieu teh. Manehna atuh curugna teh ngantel-ngantelkeun curugna kana tarangna. Nanakeun cenah lamun keur digawe teh perlu uteuk. Lain saukur tanaga bajag-jag belejag bae. Ningali kaayaan Aki Darum sewot kitu, jang dayat harita teh tuluy nyarita. Lain, ari Aki teh bisa naon kitu, salianti biasa nyayagikeun pakakas keur moro teh. Pang-pang nama sugan aya keahlian sejen Aki teh. Lain, eta apan moalnya ngan saukur ngabantuan ka Pangagung teh ngan saukur nyadiakeun pakakas moro wungkul. Apaan ari bubujengna Pangagung teh yeuh henteu saban waktu meureun paling oge saminggu teh sakali. Monya kudu disayagikeun ku Aki. Jaba meureun henteu na we kudu digaji dina unggal bulana. Ceuk kejang daya. Jika nucang caya kana kamampuhna Aki Darum harita teh. Aki Darum ditangtang kitu teh para mitra kujang dayat. Manehna tuluy nyarita deui. Aing mah bisa mantun deuleu. Pokona mah bisa mantun aing teh. Sok ngahibur kadunungan. Ngahibur ka Pangagung. Sedang Pangagung tersepisan kana carita pantun teh. Loba kitu kaki, carita pantuna sing carita naon wae. Sok atuh mantun ayeuna Ki. Yah,
Sanggeuk teuing aing mantun hareupeun sia mah. Moal dibere buruh dulu. Lamun mantun payuneun Pangagung, santeuna aing teh bisa naik pangkat kitu tah. Santeuna atuh pangupajiwana meureun diperhatikeun ku Pangagung. Lamun mantun hareupeun sia mah wah, paling oge dibere waluh aing teh. Moal dulu. Ngan lamun hareupeun Pangagung, aing rek nemogeun ka bisa kitu. Nya carita naon wae Aki cing sok atuh. Carita pantun teh. Loba deuleu sia markona. Mun sia hayang nyaho carita pantun teh deuleu nya. Aya carita Sedamana. Aya carita Ciung Wanara. Aya carita Lutung Kasarung. Aya carita Nyi Sumur Bandung. Demung Kalagan Gajah Lumantung muning laya wah. Kabeh ge aing mah geus apa deuleu geus aya dina uteuk nu kitu teh. Tah carita teh kabeh ge. Cik Aki Darum ngarasa agul nya eta ku payung butut asa manehna we cenah para mitra pangpinterna di antara nu araya di dinya jeung dirancah mah asa manehna we pang bisana mantun padahal juru pantun sejen oge aya. Jang dayat para mitra sadaya tuluy nyarita deui. Lain Ki nyaan Aki teh bisa mantun? Bisa dulu. Nah, sia teu percaya kitu ka aing. Ih, lain teu percaya. Ngan saumur-umur can pernah ngadenge Aki mantun. Cing sugan jeung sugan, bisa teu cara mantun teh kumaha, cing. Nah, bisa ngarajah gitu. Ceuk Jang dayat para mitra, harita teh keur ngeleketek Aki Darum. Maksud nama para mitra sangkan Aki Darum mantun harita. Atuh pugu harita teh Aki Darum asa dieleketek. Bener-bener para mitra asa keur aya nu ngetes. Lamun manehna nyebutkeun cenah bisa mantun bari harita, teu mere conto di dinya meureun kabeh ge moal aya nu percaya. Tapi lamun mantun harita kumaha deui? Mandeg oye mayeng oge pikeun Aki Darum dina mangsa harita, sabada manehna nyebutkeun bisa mantun. Cing sok atuh Ki kumaha Ki? Ujer oge para mitra sadaya, harita teh ngengklokan. Nya Aki, cing sok kumaha mantun teh? Aing mah. Lah teu nanaon aing rek mantun. Dengekeun ngaku si lain kabeh nya ieu. Ieu mah conto we saeutik ieu. Saeutik ge moal loba-loba teuing nya. Pokona mah ieu mah keur conto yen aing teh sabenerna bisa mantun kitu pangpangna mah. Nya sok atuh gancang lah. Sok uing rek didengekeun. Lah hitung-hitung hiburan we. Uing mah ngadengekeun ieu nya. Heueuh ngadengekeun ieu pantun. Tah sugan we atuh mah tak jugemakeun. Heuh deuh. Ke lamun uing kawin deui uing rek nanggap Aki. Nyao sia deui markonya. Aing mah ditangkap usia moal diburuhan dulu. Ceuk Aki Darum deui para mitra sadaya. Sok Ki kumaha Ki kumaha? Sok dengekeun ku sia ieu. Ngan ngaso heula sakedeung euy. Para mitra sadaya. Harita para wargi sadaya at sabada Jang dayat tuluy-tuluyan. Ngelekete ka Aki Darum, harita Aki Darum ngahaleuang jiga nu keur mantu. Punya sapunya kasangarumuhun, da ampun kakaruhun. Ti kidulna, ti kalerna, ti kulona, ti wetana, ti luhurna, ti handapna, ti sisina, ti gigirna, ti hareupna, ti tukangna. Aduh ampun deng. Arantos atuh Aki karugrag ke. Ceuk Nyi Markonah bari nepakan punuk Aki Darum. Aduh. Jeung ngapain? Bari nagepan. Aing teh euy deuk ka panopo. Ceuk Aki Darum bari geus sadeuk ngagedik deui bae. Uing milu ngalamar nya Aki nya. Ceuk Nyi Markonah bari ngiciprit nuturkeun tukangeunana. Ari sia. Tadukna nahaon sia cawene milu moro kaleweung. Ceuk Aki Darum ngagebes. Uing mah ye lain deuk milu moro. Atuh naon we sagawe-gawe uing dititah meuleu ye museulan juragan benarana ge
Moal teu nolak moal wing teh. Moal nolak di piwarang bisilan oge, yaki. Kekah bahasanya capek teh dulu. Hayang ka ieu ka kuping ku juragan Bendara Wadana. Kumaha sia mun ka kuping? Ih, atuh teu nanaon wing mah yeuh. Kan bae da soal meusilan mah geus jadi pagawean wing mah. Cek Nyi Markona. Nya wing ge milu ngalamar gawe ge mah. Cek ujer deui ngagorowok jiga sieun tinggalin. Si arek milu gawe sugan. Cek Aki Darum nanya ka ujer. Nya kuing arek milu we. Kudu boga keahlian sia dulu. Lamun rek milu gawe mah. Para wargi sadaya tungtungna Aki Darum harita ngagedig balik ke barinang wung boled anu kakara payu asa eutik dibawa kabeh ka imahna kulantaran manehna menang beja nu ngagumbirakeun nyaeta ku sumpingna juragan Bendara Wadana anu abah heula mancen tugas di Krangkeng Indramayu. Ayeuna parantos mulih deui nyaeta kalemburna di Rancah teh. Para mitra kaum dangu kocapkeun di pakarangan tukang adegan pandot pandopo kawadanaan Rancah. Hawara-hawara kadenge sora manuk di sarada. Atuh harita ge para mitra ditema ku hayam panu kongkorongok hayam jago. Memang keayaan di etapa tempatan teh para mitra sadaya matak nyugemakeun matak pikabungaheun lantaran di pendopo teh geuning ayeuna mah katingali meuni hegar naker kaayaanana. Para wargi harita teh kaayaan heta para pagawe pendopo sakitu isuk-isuk keneh geus katemong keur segut di garawe. Soson-sosona keur di garawe na teh para wargi sadaya. Dina ngoning manehanana mancen tugas sakumaha misti. Para mitra kaum dangu, harita kadangu hiji sora para wargi ngandung wibawa. Sora saha eta para mitra sadaya si horeng atuh Bendara Wadana Rancah nu kakasihna Raden Bratanagara. Hop eureun heula nu digaraw. Eureun heula eureun heula eureun. Lendra, Lendra eureun heula digawe teh eureun. Yeuh Lendra, ayeuna urang katambahan ku pagawe anyar deuleu. Saur juragan Bendara Wadana Rancah anu kakasihna Raden Bratanagara teh inyana teh lalaki tengah tubuh yuswana aya kana 60 tauna tapi wibawana matak serab kasinga sahabai oge. Bendara Wadana Rancah kairingkeun ku lalaki nyaeta para mitra salabaannya ku lalaki tiluan nu duaan masih keneh buta tulang buta daging nu saurang deui aki-aki tawehwoh ari rengkak saparipolahna masih keneh cingceung umurna nyaeta aya kana 75 tahun. Para mitra sadaya atuh Lendra mah budak ngora kasebutna harita teh para mitra sadaya. Tapi dina ngora oge atuh henteu ngora-ngora teuing. Sumun haturan wilujeng engging Gusti gamparan su. Ari rencang engal teh rencang nu ti manyi su. Lendra budak ngora teh para mitra mapag nu jadi dunungan bari dodongkoan tanda hormat. Waktosna para mitra sadaya.